Aduh. Hei. Tunggu. Tunggu parenya. Soalnya tong ditungguan datanya nak karung piit mah. Geuning eta seet. Jocong tinggal sapu. Aduh. Ka kanteun eta batur Mohon ya. terus dialaan ieu ti pengker. Aduh. Ieu teh Umi yeuh. Mohon. Teu gaduh kincir kunaon? Apaan serumi? Oh, kincir atuh Mi. Ah, kincir mah kacana ku caah. Ah tuh, tuh mah aku karena Hese, sehari nyata. di rabatan mah. Teu tiasa ngadamel ada aroge tos sepuh. Oh, mohon ya. Damel ka sawah. Ke sawah. Nyai serumi mah pan tiasa umi ge mah sangkeun. Praktis rumimanya. Nyai sonten diangkat gitu dah. Cuman Mi, ngangos rumi teh. Entah alami, ari ku kincir makan meureun terus muter. Aya di paling ditu tuh. Mohon. Di ditu aya di paling girang hiji. Di mana? Kincir. Di girang di mana? Girangan leuwih eta leuwih dadap. Ayahnya di dinya kincir. Aya hiji paling ditu hangan. Oh, Aya di dinya mohon. mah, aya di dinya oge tilu di suseupan oge. Mohon. Ya. Sering abi ameng kadinya ningali kincirnya Eta, ayo. itu sa kotak tungguaneun teh ieu. Jadi eta. Aduh. Nah, di mana dia? Abdi di Sukabumi. Oh, Sukabumi Ciletuh. Pribumi nu matuh. Cumi teh di dinya di Palitongo bumina. mohon. Nih, yo. Umi teh ku abdi teh di video. Naon? Dilebetkeun karena TV. Ah, naon ah. Yeh, Mi, kapunggulkan di aya TV aya tukang etanya. Mohon. Video Dron. geuninganannya. Mohon. Mohon di eta teh dilebetkeun karena TV. Eta teh akom sareng Bu RT hari Mohon, PR seueulan cenah warga di dieu nya. Tah ayeuna ge Umi teh ku abdi teh dilebetkeun ka TV. Nah, naon? Waduh, nyeta cek anu kitu lah cenah. Nih redot mah cenah tong kana yeukeun aya anu kitu. Yos Mi. Dasar sia. Ya mah abdi dokumentasi, bikin dokumentasi ya mah abdi mah mohon. Nyeta ada nu ieu na urang kali nuju nganteran ka Kobong ka itu nu ngaos. Oh, Aya. mohon ya. Di ditu di tebih dari sekolah. Di mana ngaosna? Di Cikaramat. Cikaramat Cibenak. mana? Kulon. Oh itu. Oh, mohon. Bari Mi, sekolah. Umi teh di dieu bumina teh nya, di Mohon. gomblokan ieu. Mohon cakat masjid ini. Mohon. Aya. Mi, ya abdi kan sok ke kampung ieu nya amengan. Airana teh di dieu. Nah, Ih, si Umi mah kitu. Airana. Ieu. Aduh, banyak cenah cenah. di Banyak bumi rana cenah. Di bumi Naon? aduh. Atuh tong beja-beja tuh nong. Da Ieu mah mah. mukakeun kartu. Aduh deui. Mantap di tahun ai gaduh istri mah. Heeh. Alalimun di dia mah. Aduh, Etaan deui. eta pamaget batu. Heeh. Panena usum cenah geuninganan. Usum ka salaki batur tuh. Ah, heureui mi abdi mah. Mohon puntennya sateacana. Ios. Abdi ngeringan silaturahmi ka palihan dieu ieu teh. Mohon. Ya, aya Oh. mah. Lepatina kaluluputan. Mohon. Bilih cenah meureun culudur hapunten nya. Wios. Mohon paminta kitu meureun moal biasa cek paribasana kumaha nya siga ieu lah kitu. Punten Darah sateacana. ramal marulang kalihna. Mohon ya darah ramal. Iya oge tos. Teu uih-uih acan boboran oge. Saha teh ya? Urang kali Istri pamegat? istri. Oh, parawan. Ah, nyeta kamari teh gaduh caroge sakedap. Aduh geuninganan eta. Laras? Teu kahartoseun penginten dari usahana di sapamasihan mertuana jadi alim. Oh, mohon wios lah kalau eta nama. Kahartoseun metak Oh, ayeuna teh damel. mohon teh aya. Di mana damelna? Ah, di mana di kota. Oh, Jakarta. Usia anak sabaraha tahun dong? 23. 23 atas gedung merangkali teh can. Nem sakedap dah sausum gitu ge Oh, pada nya. damel. Nikahna teh nya. Mohon ai. Heeh. Hari ceraina tos Sawal Kamari? Sawal Oh, berarti teh setahun meureunnya. Mohon teu uih. Sawal puasa kamari mah teu uih da alimeun. Oh, hari si Umi bumina di mana? Hanya tadi palihan tong di dinya. Nya eta tadi. Oh, gaduh Sisi nya jalan. merangkali 23 tahun usiana. Mohon kan. Sahana minami, kenal abdi ya. Yeho. Ci. 24 ayeuna Heeh. yuswana mah. Oh, sahana minami. Si Neng teh. Mohon. Ah, mohon. Ih, si Umi mah yuk disumput-sumput cenah. Jadi sahabat gini ya.
Jadi ini teh Kampung Bangkuongnya. Kampung Bangkuong. Berarti masuknya ke Walurannya. Desa Mekarmukti, Kecamatan Waluran. Mohon ya Kampung Bangkuong Desa Mekarmukti, Kecamatan Waluran, Sukabumi Jampang Kulon gitu. Jadi ente sangka oge ketemu sarang si Umi itu sahabat ya. Beliau punya anak cina tuh. Cuman tidak ada di rumah, melainkan kerja di Jakarta minyak. Aduh mudah-mudahan mungkin abdi tiasa penak sareng si Nengna. Mohon atuh silaturahmi wae da abdi ge tos gaduh istri gaduh morang kali dua kanggo naon meureunnan. Oh. Jadi kan beneran ari penak di jalan mah meureunnan kin tiasa saling sapa meureun. Neng ti mana kumaha si Umi sehat? Man kitu. Ih, bisana teh Mang JP cenah ngarayuna cenah. Mohon hapunten sateuacana. Mohon. Mi, ye, abdi makan sok ka keliling ka pedesaannya. Bilingkin suatu saat aya nu hayang ameng ka dieu kumaha? Nya kan gitu. Hah? Kumaha maksudna hayangan ameng lah kapalihan dieu gitu. Ku abdi engke dicanak meureunnan gitu. Tiasa wae amengan ka dieu. Alimun ayeuna mah. Sanes alimun aya. Wih, cenah ayeuna mah. Maksudna kan meureunnan mi ari jodoh mah kan. Teu ieu teh nya ari jodoh mah. Bilih suatu saat Seneng aya deui bumi pas abdi dongkap ka dieu. Hari ameng-ameng sih. Mohon maksana amengan kitu sanes bade di saya ameng-ameng sih. mohon nya maksana amengan wae lah kitu ieu na. Tapi insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan sama namina teh saha? Lah. Si Umi mah. Yang saha? Tah da nyeta urang kalihna ieu. Kumaha maneh kitu. Kumaha maneh? Oh, mohon satu. Hatur nuhun informasi we nya. Aduh, deui. Yo Umi, mudah-mudahan kan katingalieun ku si Neng nanya. Oh, cenah meureun eta Umi, cenah aduh cenah ka video ku Mang JP cenah. Umi teh nyata bade nyuci ka dinya. Mohon. Oh, mohon. Aduh eta ge di bumingan ah. Mohon. Tah enakeun keenakan kieu nya. Mohon. Mohon mangga wilujeng hatur nuhun Umi nya. Punten sateacana mohon abdi titip salam ke keluarga Umi nya. Mohon. Assalamualaikum Mi. Aduh. Aduh. Aduh, ya teh jalan-jalan jeung kerian. Saya ke dibawa karungkun. Oh, Kang. Aduh. Heeh. Jalan pintas, Kang. Tapi kieu, Kang. Aduh. Seolah-olah orang teh iyalah panjat tebing. Iya mah. Heeh. Kudu keur kana nguseup tah jalan kieu. Heeh. Aduh. Tuh, Kang. Itu teh pernah tinggal lubang itu teh. Heeh. Tuh sawat di sana itu sungai ya tuh. Jadi kabelah di tunana teh itu sok dipake mandi oge, Kang. Aduh. Jadi kenapa kita jalan sini sahabat ya? Karena ingin mencari suasana baru. Jadi kita akan langsung ke sana. Cuman kita melewati jalan samping sungai gini sahabat ya. Aduh. Anjir dia jalan. Ini cocok banget sahabat ya. Ketika sahabat yang mau pelosok ada yang suka mancing, silahkan aja datang ke sini. Waduh. Nih harus ekstra hati-hati juga ya sahabat ya. Anjir itu aya jalan cenah ka dieu teh jadi. Oh bisa. Aduh. Nah sahabat. Menurut informasi warga ya di sini itu kata banyak sidatnya. Kalau nggak percaya silahkan aja datang ke sini. Kampung
Bangkuong, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Luran. Ini adalah sungai yang dimana ini aliran sungai Cikarang ya sahabat ya. Kang, kumaha ku kerusukan ka dieu yeuh. Ekstrimnya jalanannya. Oh iya kemana ya tah? Ciga cara narik moro begu ieu. Sahabat tuh. Hampura Kang ieu ku Mang JP di bawah pelukan kaleuweung ieu teh nya. Jauh ke sini diajak apruk-aprukan. Jadi gini Kang. Setiap perjalanan yang menantang atau ada tanjakan insya Allah ada pudunan. Ah, betul. Ya kemungkinan besar kita jalan dari sini ke sana. Dari sana ke sini. Dari sana ke sini. Kan kita tidak pernah melewati yang namanya perkampungan. Ya, Tidak ada pemandangan yang begitu ya. betul sekali. Insya Allah di depan ada. Indah, indah. Ya pastinya emang seperti itulah. Ayo Kang, kita gaskan ya.